Oge aya deui dawuhan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khamri asrotan. Allah Subhanahu wa taala teh cenah ieu dawuh Kangjeng Nabi. Ieu mah Kangjeng Nabi anu ngalaknatna. Berarti kieu upami Kangjeng Nabi ngalaknat berarti Nabi teh ngaharepkeun jalma model kieu mah dilaknat we ku Allah Subhanahu wa taala gitu. Nu kumaha tah? Fil khamri asrotan, 10 kelompok 10 jalma dina masalah khamr. Khamr teh nyaeta perkara anu matak ngaleungitkeun kana akal. Seueur jenis-jenisna zaman ayeuna. Lamun kapungkur mah beureunan cacaian wungkul ayeuna mah rupa seueur rupana. Aya anu diminum, aya anu diteureuy, aya anu disuntik, aya anu diseuseup, aya anu di naon namanya teh? Diangseuan gitu. Ada lem gitu. Lem gitu. Ngaruk gitu. Ngaruk sak tukang kusen eta mah yang tukang soal sepatu. Gitu. Nu kumaha atas sahawe atawa asiroha anu meresna atau meresna berarti nya gitu. Tinu bahanna gitu. Gitu. Terus kumaha anu ngambil hasil perasanana anu nyokotna ngakutanana meureun kitu nya. Nu kumaha deui anu nginumna gitu. Wasaribaha anu wasariba anu nginumna. Wahamilaha jeung ajalma anu nyebarkeunana, mendistribusikeunana. Wa mu'tasiroha jeung jalma anu memesan anu pesenna. Wasyaribaha jeung anu nginumna. Wahamilaha gitu jeung jalma anu ngajualna, anu nyicikeunana, anu ngadahar hasil penjualanana, anu meuli keur manehanana secara langsung atawa anu meuli keur batur gitu. Jadi katitipan gitu. Mau bawa. Eta dawuh Kangjeng Nabi, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi ngalaknat. Maksud Nabi ngalaknat teh Nabi teh ngaharepkeun saking kudug naon gorengna ieu dosa gitu. Jalma anu kieu mah dilaknat teh ku Allah lah gitu dah gitu. Naon dilaknat teh dijauhkeun tina kahadeanana. Tapi cenah geuningan jalma anu kara itu kalah mujur di dunia teh kalah ternyata leuwih maju kehidupan duniana. Ingat tadi teh ya. Eusi nama eta teh laknat Allah. Anu karituna teh disebutna istidraj. Datangna eta kanikmatan manehanana di dunia teh lain datang tina kariduan Allah, lain datang tina kecintaan Allah, tina kanyah Allah. Tapi datangna teh tina bebendu Allah Subhanahu wa taala. Jadi keur di dunia mah kadang-kadang saliru. Mana jalma anu keur dipika cinta ku Allah, mana jalma-jalma anu keur dipikangewa ku Allah keur di dunia. Saking go murahna dunia teh ya.